Cak, sore mancing yuk. Nah, ayo. Mancing di mana? Mana weh, sore empang. Oh, di 5 orang aya empang. Yang ke satu hayu. Ini mau keren banget. Mau lihat bangnya sore. Nyamper we tadi mah. Oh, ya, oke Ya, lah. tuh ayo. Adik, 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 adik. Hoi, kela tungguan. Ayo empang di mana? Dari yuk. Pancingan aja. Tuh, pancinganna leungit euy. Waduh, meureun kumaha? Orang mah ngabaturan we hungkul. Yang geus hayu tuh. Ayo. Tah, iya empangna. Asakeun kieu euy. Nya, apa di dieu teh tragedi? Hah, tragedi naon? Di teh tragedi naon? Nya, aya tragedi naon? Jadi di dieu teh heulana teh Entos, abi bade uwinya. nyantos kin isuran sekolah. Nya sekolah tuh. Oh, nyantos atuh. Mana kumaha hubunganna jeung si Ajeng? Ya teu kumaha itu. Cenah aya nu resep ka si Ajeng. Nya meureun kamari pas urang bonceng jeung si Ajeng aya nu nempokeun wae. Oh, resep meureun ka si Ajeng. Nya meureun urang ge ada hariwang. Hariwang kunaon? Hariwang wae bisa direbut. Ah, moal meureun. Pas si naon kamari ngaboncengan si Ajeng. Urusan jeung si naon? Terus soal aing resep ke si Ajeng. Si Ajeng kan geus aing. Naon sia teh terima? Itu terima aing karena resep ke si Ajeng. Arek minta antar ke Adul.
Dul, antar Ajeng yuk. Kedapnya. Aduh, kunaon, tenin ngerasa nyeri gitu. Nya tadi ada cilaka Cilaka kunaon, di kebugan. digebugan kusaha ih. Ku batur sorangan. Kubatur sarangan saha aduh. Ngomongna aya nu resep ka Ajeng. Ih, parah tuh. Henteu mun lalece tungkul. Jantos atuh, Oke Ajeng ke bumi adil ya. Teu usah, Ajeng di bumi wae. Saya naon. Jantos atuh, geura sehatnya. Nya nuhun. Jantos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, asa can puas ngegebugan sadul teh. Apa nyewa preman wae? Oh iya. Woi. Hey, bro. Aya naon ieu teh? Oh ya, aya naon? Tugas ya, pakai sabur tuh. Tugas ya. Tugas. Tugas naon? Pokoknya mah aya we tarugas keur marane. Tapi duit tante ya. Pasti aya lah duit mah. Geus ayo. Tugasna naon heula? Iya, tugasna. Kumaha tugasna? Urang minta tolong. Arek gabungan si Adul. Kumaha bos? Yang geus ayo. Ayo orang ge. Geus ayo, tapi kumaha carana? Yang geus. Cala kabaran baturan si Adul heula anu keur ka si Adul. Lu, ayo di mana? Kurang di mah. Naon? Ayo ke kan si Adul. Emang kunaon? Kurang gebugan bareng yuk. Ayo wae. Yang geus kayak kabaran deui. Kemana yuk? Nu kamari mere pagawean teh? Kemana yuk? Wah, udah tengah bohong ya mah. Nya, sigana. Woi. Tah, iya nu dituan-tuan teh. Tah, makan marane bayarana. Tah, gitu atuh, duit makan semangat. Tah, heeh. Awayana, urang moal milu, paling mere tugas. Kalem ya duit mah, yang geus urang nelpon babaturan urang heula. Halo, ayo di mana? Kurang di mah, kunaon? Kumaha jadi moal, bukan teh. Ayo, Yang geus ayo, ketemuan di mana? di arep kagasi weh. Yang geus, luncur. Oh, Dul, di mana? Urang di imah. Antar orang ngecek sawah yuk. Ayo wae, iraha. Ayeuna, kayak dijemput orang. Yang geus. Yang geus OTW.
Iya saha tur. Babaturan orang, ngabaturan. Dul, ada orang ngelan yuk nyokot obat ya, Pang. Tuh, dibelilah, tuh kasih ya. Aduh, kemana ya? Tak ada kabar wae. Apa nanya ke babaturan wae? Pak RT, serang adulnya. Adul. Ngomong nama gawe si Adul teh. Mana apal teh si Adul ke mana? Duh, kok pente. Si Ipul. Apal teh si Adul ke mana? Saha si Adul? Ah. Siapa? Aduh, parah. Emang aya naon sih dengan si Adul? Weh, tak ada kabar. Aduh, keterang neng da Pak RT mah di dieu ngaropi di imah kada ka mana-mana, aya nama dages kolot neng. Oh, nanti satu Pak RT. Satu nama. Itu naon, Pul? Mana? Itu sih. Wah, mak, Mak. Oh, ini. Itu. Nah, jadi gitu ceritanya. Oh, itu kan orang.